aya nu nyarankeun moal ieu teh. Mang, urang rek ngomong, Mang. Sok jang, bade nyarios naon? Bade nyarankeun atawa naon? Henteu abi bade nawarkeun suuk ieu jeung jualeun 500 sakilo geus katebak ku urang mah. Lieur. Hehehe. Ngaromongkeun gunung heueuh. Saha maneh? Urang adalah leluhur di kota ieu. Ngaran urang Udin. Biasa dipanggil Jalaluddin. Mun baheula eta mah Jalaluddin teh. Ayeuna ngaran urang menjadi Kamarudin. Sabab ayeuna urang sok cicing wae di kamar, tara ka mana-mana. Jadi Kamarudin. Oi, Udin, masalah ieu kumaha gunung? Oh, gunung-gunung wae dipermasalahkeun. Solusi nanya eta kudu kurban. Kurban naon atuh urang teu boga sapi atuh ti dieu mah. Lain ku sapi. Sapi kan nu jolo cai, modar. Terus naon atuh nu dikurbankeunna? Pokona mah kurbankeun terus alungkeun ka gunung. Eta syaratna mah. Pokona mah ulah urang can kawin pokona mah. Urang geus sarua jong lu. Terus rek saha nu rek dikurbankeun ieu teh? Lain urang butuh pengorbanan sahanya. Urang balik rek menepep di imah. Rek ka mana? Ulah waka balik maneh. Terus aku harus di sini mendengarkan Jerem Gelo. Mah mending mantok ka imah menepep. Sare-sare ngeunah. Aya naon rempo? Mang, ulah urang isu kawin, Mang. Wayah na sing sabar, kejeburkeun, Mang. Ulah. Tong waka. Pak, si eta boga hutang ka urang, Pak. Tong waka, Pak. Tong waka. Oh, gitu. Turunkeun heula, Mang. Maraneh nanaon anu arek ngejeburkeun urang, hah? Hayu Bob, balik ah. Tijalikeun. Tombo bantuan urang atuh bantuan. Kira-kira mun dibantuan arek mayar hutang moal. Mun arek ku urang bantuan ka luhur. Pang-pangna mah modal urang teh Mang. Heuh arek buru arek arek. Kurang teh dibayar aslina buru tolong heula tolong. Tolong aku. Engke ku urang dibere akun buru. Jang mayar hutang. Nuhun ya akunnya ya buat dijual mayan.